Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra sakumaha biasa. Wal saban wayah kieu Mang Barna mang dongengkeun kangge mitra sadaya, mulangkeun katineng neraskeun anca anu katuna waktos dinten kamari tina carios Balitungan di Gunung Guntur. Mitra kaum dangu, urang teraskeun hanca anu katuna teh. Upami telepat hanca anu katuna teh Bisena terus kakarayapan. Saseleket nanya kabeh luhur maksud nama meureun rek neangan anu sakira bisa dipake reureuh. Upami telepat mah dugi kadinya mitra mun hanyakal kabujeng neng nongnya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae. Mangga mitra sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, Sabot kakarayapan kabeh tonggoh bari tepuguh anu dijugjugna. Breh kumanehna kabireungeuh di beh luhur jiga aya sodong anu nyarang kedong. Karayap deui kumanehna disampeurkeun dibelaan nete akar ngeuming jangkar teh sanyana. Hari breh anu temong nyang kerdong teh mana horeng guha. Sup bae wisena asup ka jerona. Bari saeutik oge teu ngabogaan rasa kahariwang, kumaha lamun aya orai atawa sato galak nu sok ngaganggu ka manusia. Najan bener kaayaan guha teh kaitung jero, sarta di jerona pinuh ku batu-batu nu nyalohcor, rasana kewisana kacidating dreamna, anu saterusna ari gek diuk nyarane kana batu, ari guher bae sareti beranaker. Kitu teh mah puguh capek awak leuleus lungse, puguh ti isuk nepi ka sore beuteungna teu kararaban naon-naon. Kuti berana sare ari inget deui geus isukna deui. Sapeuting jeput wisena sare nyarane kana batu di guha, rarasaanna mah asa karek dieu cikene. Usial beuteungna menta eusi ku kurubukan. Ret wisena kaluareun guha ka tembong ti jero buah saliara geus harideung arasak. Kojengkang manehna kaluar. Terus mipitan buah saliara bari sakalian diuapkeun. Meunang sajongjongan mah kituna teh. Sangeusna beuteungna jempe teu pati kukurubukan teuing. Kojengkang deui wisena teh asup ka jero guha. Gek diuk deui. Teukna muter pikiranana nginget-nginget kasakur nu geus kajadian. Tapi asa inget asa henteu. Jung wisena teh nangtung deui. Guha teh diilikan ka jerona. Tetela rada jero oge. Bari susur sasar kawantu beuki jero mah beuki poe. Gap leungeun kana hiji barang adi gorehel teh dina luhur batu manggi hiji buku leutik. Nu pinuh ku aksara Arab gunul. Jeung gambar nu curat coret jiga teu puguh rupana. Geus kitu mah wisena bijil deui ti jero guha teh gek diuk dina urut sarena peuting tadi. Sageus dititenan dibukaan puguh manehna oge ngarti kana aksara Arab gunul teh. Geuning sidik eusina teh palajaran pencak silat. Majan bari jeung selang-seling tapi manehna bisa oge kanyahoankeun yen gambar-gambarna teh sing horeng gambar-gambar gerakan silat. Gambar-gambar gerakanana teh hiji oge taya nu sarua jeung anu geus dipiboga ku manehanana. Eukeur mah aya kasebutna selang-seling, aya inget, aya henteu. Ari breh teh nitenan eusina eta buku ujug-ujug serengeh wisena teh seuri sorangan. Kebeneran ieu manggih milik ya. Cek garentos hatena bari ngaheheh sorangan.
sarta terus isi buku teh diimetan gemet naker diulik husu sok sanajan barijeng selang-seling nu tampolana diselang ku hahadiringan aya nu nyerangkeun pasti moal aya nu nyangka jelema bener sakurang-kurangna disangka jelema keur ngagigihan satengah gelo lantaran harita teh poe geus maju ka burit wisena terus bae cicing didinya teu ingkah deui nu maksudna rek neuting didinya teu wudu wisena sarena ti beranaker nepi ka wanci subuh sabot manehna keur sare tibra bari diangel ku akar kai anu nongerak di jero guha saeutik ge ku manehna teu karasa tiris kalahaneut bae nu aya perbawana hawataneuh anu ngelekeb ana gurinya teh manehna ngorejat hudang dume kuisena karasa yen kana beuheungna aya anu ngageleser nyampai ari korejat hudang bari panon dipolototkeun sidik pisan aya belang sagede bitisna ngaleor asup ka jero guha wisena ngabiri-gidig kukurayeun tapi anehna teh najan memangna orai galak tur mati daekeun ari ngaganggu timang sabalebat wisena geus cinutrung dina batu nu aya di luareun lawang guha bari diuk si dengdang dina batu wisena teu waleh neuteup kabeh wetan bakuna mah mireungeuh bubudinyayanana balebat nu sakilat-sakilat ngabaranyaina najan kitu teu burung bisa malikeun kaayaan pikiranana nu ti kamari keneh baluang dina bakating ku jongjon teu karasa deui mangsa isuk geus ngagebrai caar kabireungeuh sumiratna sang surya raja beurang geus ngurunyung datang rek mancen tugas nyaangan sakumna makhluk nu kemelip di alam dunia beki caang kaayaan di lelawak guha nu aya di daerah Gunung Guntur beki rame ku manuk-manuk anu recet di sarada rupa-rupa pamolahna manuk-manuk teh aya anu gigibrik bae bari nyaliksi aya anu disada bae baceo bari seseneran aya oge anu acleg-aclegan ngalatih anak-anakna anu geus mangsana ngahiberkeun malah aya oge anu jigana teh keur ngumar ka sono da kabireungeunna ku wisena jiga anu keur silih pikanya pisan dangdaunan kabireungeunna dina tungtung dauna teh ngagarnclang arerang cihibun anu ngumpul dina tungtung daun teh atuh mau raganting jorelat ragrag kana taneuh wanci isuk mah angin oge teu motah estuning ukur usik dangdaunan teh sanyana bisena humanear kawas aya anu dipikiran anu leuwih jero ras deui manehna kana papanggihan kamarina mojengkang deui ka jero guha kop nyokot buku teh brai dibukaan tetela eusina eta buku teh palajaran pencak silat nganaon sababna aya di dinya jeung saha nu bogana oleh ku wisena teu kapanggih sabab daya katerangan dina eta buku bari teu sirikna diejah maca eta buku anu aksara Arab gunul ku wisena bari dipetakeun hiji-hiji nurutkeun gambar nu aya tapi teu lila kituna teh ngan gek deui diuk dina batu brai mimitina remongan lir bioskop dina kongkolak panon lemur kiara lawang nu kasebut Bali geusan ngajadi
Wisena gili grek ngadatangan lemurna kolebat naon-naon anu kungsi kajadian nepi ka Abah Suta nu jadi mitohana katut kania nu jadi bojona ngadadak naremongan deui nu antukna Wisena diukna jadi ngajogo sarta ditangkep kudua leungeunna sirahna teu sirikna diasupkeun kana tuurna. Abah disangka ngantunkeun nya nih mana tega-tega teuing ninggalkeun Kang Sena kumaha atuh akang teh upama ngagugu nafsu mah akang teh kudu ngajorag akaledong pikeun males ka nyeri kasih jahit tapi teuing kunaon atuh ieu sakujur badan nalungse pisan ngan pasti lamun akang geus jag-jag waringkas deui sarta geus aya kasempatan baris ngajorag ka kaledong pikeun males ka nyeri kasih jahit katut batur-batur anu geus nandasa Abah jeung nia hampura akang Wisena ngagereneng najan sorana ukur kadenge ku ceulina sorangan. Mitra dangu harita teh kira mangsa pecat sawed. Hawa gunung karasana kacida nikmatna ongkoh angin gunung ngahiliwir nebakana sakujur badan. Munguh asa dihihidan. Bari nangkep tuur sirahna disusupkeun kana tuurna. Wisena teburung curing hak dumeh kadenge aya sora anu ngagorobas dina rungkun. Adi disidik-sidik horeng, hayam leuweung cangeh gar sajodo. Ngagalaprak kana rungkun terus kokoreh neangan pacokeunan. Ngireungeuh cangeh gar sajodo Wisena ras deui inget ka bojona. Breh kate mau ngrengkak paripolahna lamun cumarita kacipta liwaina bibir nu ipis semu beureum miuni bibir sepate mana komo basa manehna mentas pangantenan mah kaciptana teh antep-antepan puguh karasa keneh sagala rupana kawan tu mangsa kawinan nepi ka harita teh tacan sakumaha lilana tacan sataun sakitu ge untung tacan kaburu boga anak dan dipalar tadina hayang heula seubeuh ngumbar ka sono kitu meung ora keneh sabab carek pamikirna lamun geus dirondel ku anak mah mana komo lamun leuwih ti dua mana teuing ngarasa ripuhna. Sapot ngumbar lamunan ujug-ujug kadenge aya anu ngahehe gigireunana. Leungeuna naleukeum kana batu nu keur didiukan ku Wisena. Puguh we tumerapna ka Wisena lain deui ngaranjugna. Ya jantungna ngaradak ngotah bari sangkaanana ujug-ujug manco bae ka Abah Jahid atawa baturna anu kungsi mateni kami toha jeung pamajikanana. Gancang Wisena cengkat ari breh mata kaget kabina-bina. Tetela nu ngaheheh seuri teh lain Bah Jahid. Tapi hiji lalaki anu ngora keneh anu adeg pangadegna enek pecekrek mencerong bae ka Wisena bari nyarengeh seuri. Naon ning serikeun? Wisena nanya bari jongjon diuk ngajogo dina batu anu nemprak. Leungeunna anu tadi dipake nangkep tuur ayeuna mah geus resot. Pakuna mah curiga bisi eta jelema nu anyar pinang ieu teh aya maksudna anu goreng ka dirina. Kumaha Lur? Tong nanya bali marongos atuh. Si pecekrek kalah kagak hehe. Bari nyempad pok-pokanna Wisena. Kumaha sila? Tong nyebut ke sila atuh Lur. Nah kudu nyebut kumaha kitu? Oge Andika nyebut Lur, kakaula.
Naon Ari Lur teh? Nyebut AKW atuh teu naon-naon lah. Naon Ari Lur teh? Jawab heula. Ari Lur teh lapor. Mitra gancangna carita weh nya. Wisena jeung lalaki anu anyar pinangih ieu tungtung nama uplek ngobrol. Bari itu ieu pada ngobrolkeun pangalamanana. Eta lalaki nu anyar pinangih bari jeung pecekrek teh geuning katalahna Hideon. Anu kabeneran datangna ka dinya teh keur nikat manuk. Antukna darbay duanana ngarobrol bari itu ieu nyaritakeun pamaksudanana masing-masing. Samalah wisena oge nyaritakeun ka sang tukangna jeung boga pamaksudan anu tangtu. Cinekna antara wisena jeung lalaki nu anyar pinangih teh bet jiga dulur repet ku hinis. Duanana pada ngabogaan tujuan anu meh sarua. Cag urang tunah heula kaayaan wisena jeung Hideon batur anu anyar pinangih anu ngarupakeun cikal bakal ngahijina antara wisena jeung Hideon. Ayeuna urang nyaritakeun heula lampahna Nyikania anu waktu harita ngareles ti lembur Kiara Lawang. Maksudna tayalian rek maluruh nu jadi salakina nyaeta wisena. Tangtuna oge rek nuturkeun indung suku mapai laratan kamana jigna. Anu penting dina raraga neangan nu jadi salakina manehna boga tekad rek neangan guru anu sakira bisa ngawarah ilmu bela diri. Pikeun Nyikania ku kabeneran pisan dina naon anu jadi pamaksudanana teh tinekanan. Make jeung pangih jeung hiji guru anu katelah Kiraksanata. Ngaran-ngaran hiji wanoja anu guguru nu maksudna rek nyiar ilmu. Kalayan pamaksudanana diebrehkeun ka Kiraksanata naon anu jadi kasang tukangna pangna manehna boga niat hayang jadi muridna. Utamana mah nyaeta kahiji rek neangan nu jadi salakina. Anu kadua nyaeta boga maksud hayang maleskeun kanyeri Kabah Jahid jeung sabatur-baturna. Dumeh ngarasa diteung-teuinganan nu jadi kolotna nepi ka tiwasna atuh salaki nepi ka hanteuna can kapaluruh tapak-tapakna aja. Demi ngadenge caritaan kitu ti Nyikania nu jadi guruna Surti. Lamun teh mah Nyikania henteu nyamuni tangtuna oge moal tinekanan kana cita-citana. Boh maluruh nu jadi salakina boh rek males kanyeri kitu deui moal tinekanan dina diajar ilmu bela diri. Nah aripangna kitu ku Kiraksanata dijelaskeun yen Nyikania teh boga rupa anu tangtunganna hade. Tangtu ku kagelisarana ieu bakal jadi hahalang pikeun Nyikania nudag cita-citana. Kulantaran kitu Kiraksanata mere saran sangkan Nyikania teh nyamuni. Jadi ulah mertelakeun hiji wanoja
tapi kudu nyamuni siga lalaki. Nya antukna mah boh dina papakeanana, boh dina cetana, nyikania teh sok sanajan kagok oge. Nyeta-nyeta lalaki bae, boh keur latihan, kitu deui keur kaayaan sapopoena. Bleg percis lalaki ngarah nyamunina teu kaciri kudu sejen. Pang-pangna mah ku urang dinya di lemurna kiraksanata. Hal ieu disaluyuan ku nyikania katut ku kiraksanata nu jadi guruna. Yen duanana pada rek nyekel Rusia. Sobat Antares, mitra dangu sadaya, pikeun nyikania mitra kaum dangu sadaya, guguruna di kiraksanata teh henteu lancar kitu bae. Malah jadi panyirikan pikeun urang dinya. Utamana mah urang dinya anu boga karep hayang guguru ka kiraksanata. Tapi ku kiraksanata eta jalma-jalma teh anu maksud hayang guguru teh teu ditarima kitu bae. Demi anu teu ditarima jadi muridna teh nyaeta Rakidi, Juhi, Kaswita jeung Kode. Eta jalma-jalma anu ngaran Rakidi, Juhi, Kaswita jeung Kode teh puguh we ngirikna ka kania teh luar biasa. Napika dina hiji waktu kania keur aya di Tegalan anu maksudna keur ngalarapkeun latihan, ngalarapkeun jurus-jurus anu beunang latihan ti kiraksanata bari sasoranganan digaranggu kuno opatan nyatana Rakidi, Juhi, Kaswita jeung Kode. Goae pikeun nyikania ieu teh ngarupakeun hiji cara pikeun mertahankeun diri antaran sesehana mapan kania teh awewe, sedengkeun anu opatan ieu lalaki anu carunihin, anu beunang disebutkeun manehna mah teu nyaho yen anu sabeurna disanghareupan ku manehna teh nyatana hiji wanoja. Pikeun Rakidi, Juhi, Kaswita jeung Kode manehna mah beunang disebutkeun hayang ngajajal ka muridna kiraksanata anu cenah kabejakeun cepet dina narima pelajaran ti kiraksanata. Matak waktu nyikania keur aya di Tegalan, maranehna ngahaja ngadatangan ka Tegalan tempat latihan kania anu maksudna rek ngajajal pangabisana nyikania. Nu opatan ieu nguntuk ka muridna kiraksanata anu anyar ieu anu cenah ngaranna teh Sujana. Da memang kitu nelahna di paguruan kiraksanata teh murid anu anyar teh ngaranna Sujana, ngahaja disamarkeun tina ngaran kania. Mitra kaum dangu, urang caturkeun bae kajadianana waktu harita di Tegalan. Kaswita jeung si Rakidi maksudna mah rek ngagempurkeun peureupna masing-masing babarengan. Nu jadi sasaran teh nyaeta sirahna Sujana. Cek maranehna mah eta teh Sujana teh ya. Tapi orokaya Sujana oge rancingas. Sert manehna ngagunakeun gerakan londok malih warna duk duk duk. Kaswita jeung Rakidi pada ngagerung. Sabab waktu ngahembatkeun peureupna Sujana geus ngaleungit tina tempatna ngalegot kalebah Kode.
Begitu antara Kaswita jeung Rakidi jadi silih peupeuh beungeut nah tah make rojok dewek puguh kidi ninggang kuring yeuh cek Kaswita na malang nah tuh gablek mata teh teneleh di dia dewek mah yeuh Sujana bari ngahehe bari jauh deui manehna ka luhur sarta jedak dampal sukuna ngahanca sirah Kaswita jeung Rakidi guanana ting harahu atuh garung bro ngarumpuyuk bari kaayaan sirahna katur lengan 7 kuriling sabot kitu si Kode geus ngagurinya deui hudang ret ka Sujana anu keur nongongan teu anta parah deui jorelat luncat rek nekuk punuk tapi Sujana oge geus leuwih ti Surti manehna ngareret saliwatan yen ti tukang aya anu ngabongohan gawe demit kitu teh mah hiuk anginna oge matak nimulkeun tangara yen dirina keur jadi sasaran demit kalawan teu ngalobakeun deui pamola Sujana ngagentak luncat ka beulah kenca dina gerakan cangeh garmaba salah deui plos Rajang si Kode teh ngageblos badana nyuruntul badi spagongamu nu antukna gebruk bae labuh nangkuban sabab ditajong kana badan Rangkidi sabab ditajong kana badan Rakidi anu keur ngajongkeng deui Rakidi ngagerung katindihan ku si Kode teu beda tinu ditinggang ku bobontot hirup sabot kitu ngagentak Sujana nyampeuk sarta sakilat ngagempurkeun dampal sukuna kana sirah si Kode anu harita keur ngadaplok dina beuteung Rakidi jedak disalah keuna kana sasaran anak blak korempal si Kode ngagorempal sarta ayeuna mah ninihan Kaswita si Kode ngagerung ditemalan ku ulah auhna Kaswita jeung Rakidi nu katinihan ku si Kode tapi teu lila sabab sabot kitu anak kurimpal teh Kaswita hudang bari najong si Kode nu tadi ninihan paparahna mah Kaswita rek narajang deui ka Sujana tapi Kaswita ngadadak ngargog sabab aya anu ngacorelat ka pelebah dinya mana horeng Kiraksanata hai nanaonan ieu teh nanaonan Kiraksanata muncereng ka Kaswita barang mireungeuh Kiraksanata anak koyopos teh Kaswita teu beda ti genyer anu dileo badana murungkut lir upama ti tinggi dikebrik tina ku ngarasa seber kabina-bina naon ieu teh bakuna jana naon ayeuna mah pananya Kiraksanata teh ditujukeun ka Sujana dumeh kabireungeuh Kaswita mah kalah ka pupurungkutan duka atuh Ki teu pupugo ujug-ujug narajang ka abdi Kang Juhi nu ngawitanana mah abdi nuju latihan ngapalkeun ujug-ujug ngajak patelak sakitu ka abdi teu dilayanan manehna niheulaan narajang walon Sujana daria dikitukeun teh jep bae Rakidi teu daekeun nyarita deui nu sejena nya kitu keneh ngabaredep ditampokeunana teh kalah kabeukiting burunggut kulantaran Rakidi sabaturna kalah carici yeuh Rakidi pangna kami emu ngajar ka maraneh eta teh lain tanya sababna cing kumaraneh pikiran sing lantip nah aku mah kitu talajak maraneh sandeng-endengna teh nah maraneh teh di rumah sa jadi jelema tukang ngaluluguan kana teu bener jeung tatangga taya ka akuranana ka itu ka ieu najan ka saluhureun teu waleh ngokop kaya pisan ngajenana kana papelakan batur sok wani ngaganggu paribasa mimpi teu amit ngala teu bebeja hari dicaram kudu bogana teu asa-asa nyangangang bari burial buncelik tanah kalakuan jelema bener ari kitu mana kami sangeuk ngajar maraneh teh sangeuk lantaran geus tangtu naon-naon nu katarima ti kami
kumarane baris digunakeun dina jalan anu teu bener. Kitu tah Rakidi. Kati meureun kumarane. Kiraksanata ngarandeuk heula. Bari ret kasujana nu nangtung di kireunana. Da ayeuna pamamarane bener-bener ngarasa teu ngeunah ku kami. Montong namplokeun amarah kasujana. Kasebut jelema nu tetuah teu dosa, jelema anyar di lemur teh. Pek awak kami gara-gara kumarane. Sok. Sakalian we ku Aki Raksanata teh ditangtang opatanana. Barang ngadenge pok-pokanana Ki Raksanata kitu. Ulah boro-boro aya hate ngalawan opatanana kalaka tetep cari meklek bari ngayek-yek. Beukiting harluk beungeutna meh antel kana taneuh. Kumaha Rakidi juhi kasih kita kode. Sok kawanan kula sok langsung. Deui Ki Raksanata ngebrehkeun panangtangna dumeh ditempokeun anak Rakidi sabaturna kalah ka caricing. Ampun Aki, teu wawantunan teuing Aki. Akhirna Kaswita anu nemalan bari temo ngadeg-deg. Kumaha? Naon make teu wani? Geuning kasujana mah. Ampun Aki, kasujana ge ayeuna mah teu wantun. Rumaos abdi sadaya anu lepat. Satadina mung hoyong nyobi we wungkul. Beda aya kami di dieu meureun nya. Teu wani teh. Sanes Aki. Abdina rumaos lepat. Ku kapoekan. Geus ngarumasakeun salahnya maraneh teh. Laras Aki. Upama maraneh geus ngaku salah. Kudu daek mental dihampura atuh bari janji moal ngalakukeun deui naon-naon anu matak ngarugikeun ka sasama. Kumaha tah daek maraneh babalik pikir. Raksanata neuteup ka saurang-saurangna. Ngaki tiwanggi dia abdi janji moal ngalakukeun deui hal-hal anu matak dimulkeun teu raos manah anu lian. Kaswita nyaritana Daria. Laras ki dalam abdi oge sami-sami nun. Cek Rakidi Yuhi jeung Kode meh bareng nyarita. Syukur adik itu mah karep maraneh. Moga-moga bae sing meunang karidoan pangeran Rumah Uninga. Prakatu geura silih hampuraan ayeuna. Pang-pangna pihak maraneh nu nyata-nyata geus ngamimitian ngalakukeun riributan. Unyuk sumangga Ki. Teh sebelek deui jeung Rakidi cengkat dituturkeun ku batur-baturna solongkrong ngasongkeun dua dampaleungeuna ka Aki Raksanata. Geus kitu song deui kasujana nya kitu deui Kaswita Juhi jeung si Kode ting solongkrong ka Aki Raksanata jeung Sujana pada menta dihampura tina sagala rupa kasalahanana anu ditemalan ku Sujana nya kitu keneh sarta ti poe ieu sagala rupa kasalahan pahaman jeung naon bae anu sasatna teu karasa supaya dilubarkeun taya gantar kakaitanana. Tah silih hampura teh ulangan ayeuna wungkul ieu teh. Tapi kudu satuluyna dina harti kudu bari jeung rapi teu pacogregan deui lantaran taya baedah nari dibutan jeung batur salemur malah teu hade ka bina-bina. Laras Aki, ayeuna mah ku abdi oge parantos kaengut. Teu kinten awana ngagaduhan kalakuan anu matak karuglekeun susama teh. Kaswita ngahaminan memang kumaha geus kapikir yen kalakuan kitu teh kacida salahna. Syukur atuh ari geus ka hati mah. Hayu ayeuna mah urang marulang. Jana kumaha latihanna kitulikeun deui? Enjing deui Ki. Mangga we ayeuna mah urang uli. Nya, aju yuk. Urang bareng mulang. Geus kitu mah bring bae sadere ari nit ninggalkeun tegalan. Pangheulana Ki Raksanata ditema ku Sujana jeung Kaswita. Nu paneuri Rakidi Juhi jeung si Kode. Atuh sanggeusna narepi ka jero lemur mah kakara maranehanana marisah sewang-sewangan. Aki Raksanata jeung Sujana ka imahna sedengkeun Rakidi Kaswita Juhi jeung Kode baralik ka saimah-imahna. Pikeun Kaswita si Juhi jeung Kode mah memang bener-bener ka pihak Sujana teh geus taya gantar kakaitanana deui
silih hampura anak teh tuning celik putih celak herang paribasa Balungbang Timur Jalan Gede Sapuan geuneuh teu malek-mek caang bulan 14 itu ieu geus ngarumasakeun maneh aya dina kasalahan bari ngarasa untungna dumeh kiraksanata katut sujana teu katutuluyan ngajalankeun tindakan naon-naon ka pihak maranehanana tapi pikeun Rakidi mah lain deui najan geus ngalakukeun silih hampuraan tapi ari hatena mah keukeuh nyungkelit ngunek-ngunek paribasa beungeut nyang hareup ati mungkir di luarna jiga nu leah teh tapi ari jejeroanana mah tetep neuteuli boh ka kiraksanata boh ka sujana tetep manehna hayang males kanyeri hatena keukeuh teu ngeunah ku kiraksanata bari komo sangeusna digorehelkeun mana horeng aki raksanata pangna teu daek ngajar teh kitu alatanana harita sangeus Rakidi datang ka imahna gubrak bae mebeutkeun maneh kana pangsarean pikiranana tetep hayang mulangkeun ka nyeri ka kiraksanata Mitra kaum dangu caturkeun nu mangkuk di Kiara Lawang nyaeta Wisena jeung Kideon dina kaayaanana ayeuna geus bener-bener pulih deui sabihara sabihari kitu teh mah beunang disebutkeun teu sirikna saban usik dibeberah ku Kideon geus puguh ari ku indung bapana mah teu waleh dipapatahan malar paler hatena paribasa cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok akhirna Wisena teu sakara-kara temong ayeuna mah Wanda Sasari bari komo ayeuna mah tingkat pangabisana geus namahan lantaran eusi buku leutik nu panimu ti guha di Gunung Guntur teh terus-terusan diulik najan bari jeung hese beleke puguh dina eta buku teh najan bener aya tulisan aksara Arab Gunul tapi loba nu pargat teu kaharti unina kitu deui dina gambar-gambarna ngan saukur curat-coret teu puguh jigana teh tapi kuleukeunna Wisena dipaparah dipapantes diloyogkeun jeung kecap-kecap anu aya dina eta buku akhirna sawatara mah kapanggih oge saperti dina eta buku aya basa anu unihna jurus welas asih kahiji teu meunang maehan najan alesan kumaha bae kadua musuh lain kudu dielehkeun tapi kudu dilumpuhkeun nepi ka teu bisa ngalawan deui katilu musuh anu geus taluk ulah dipateni lamun ampun tobat kudu daek ngahampura saterusna dina katerangan dihanapna ditetelakeun yen ulah nganggap hanap kana pangabisa lawan nu penting samemehna adu hareupan kudu ngariksa diri heula ulah maksakeun diri lamun sakira matak cilaka sorangan saterusna aya gambar-gambar jurus anu teu pati jelas tapi kalah kuleukeun bari susulumputan ti kolotna jeung ti Kideon teu burung kaparanggih hese belekena mah geus lain caturkeun ngan tina bakating ku taya gawe sapopoe manehna dina keurineh di imahna sok ngalatih diri nurutkeun pituduh tina eta buku leutik tampolana lamun keur aya di kebon sorangan sok rajeun hut-het sorangan tapi najan kitu boro-boro make bisa tamat isi eta buku teh ukur parapatna oge lain waktu nu saeutik satengah tahun teh ukur sababaraha lamar bae ka Kideon Wisena teu daek bruk-brak nerangkeun boga buku pelajaran pencak silat nu meunang panimu teh bakuna mah ngarasa era dumeh eta buku pelajaran pencak silat teh panimu tapi najan memang menang panimu eusina maka cida munalna gerakanana loba anu memang sarua jeung anu geus dipimilikna
ngan memang loba tambahan anak anu merlukeun latihan nu lain lumayan lila. Harita oge hari rengse wisena ngalakukeun latihan anak. Hari rongheap datang Gideon nyamperkeun ka harita oge hari rengse wisena ngalakukeun latihan anak. Hari rongheap datang Gideon nyamperkeun ka kebon. Dumeh wisena teu kasampak di imahna. Mana terus bae Gideon teh ka kebon. Geuning geus rengse di sawahna Kang Deon. Wisena nanya bari ngagentak nangtung. Beres. Yah. Kira ge ukur 2 kotak deui. Ari Ki Adi keur naon aya di dieu? Keur nyirnakeun pikir. Pugurek ngala Mandalika atawa nangka sugana anu kolot. Teu beunangan atuh nya. Nya henteu puguh nyata ngarora keneh geuning. Nya ayo atuh urang ka imah. Teu bogoh ngadon ngajentuh di kebon. Ayo, walon bisena bari karawak nyekelan kana leungeun Gideon balik ka imahna. Lain jadi. Nah moal ngalalahna. Asa kararesel ieu mewok bae di lamur teh. Ngalalana ka mana? Ka mana we atuh. Hitung lemur ngajajah milangan kori da meureun bahajahit deh. Ku Ki Adi rek diteangan lain. Bisa tuh puguh we. Kan kumari Kang Deon. Ayo we urang babarengan. Kapan aka oge aya deui nu rek diteangan. Nya nya. Kapan urang teh sapa maksudan kapan? Ayo we urang arinit. Ya hanya Kangnya. Iraha we. Isukan ge hayu. Ongko dagarapeun di sawah geus rengse ayeuna mah. Nya tuh urang isukan we Kang Deon. Tapi urang kana ringul heula. Nya tak urang nempo mangharga lantaran harita teh anjeunna teh teu damang parna oge. Gahe. Ongko sugani ditu manggih katerangan. Rag samat dinya ngadarongengna hareureun. Lantaran geus nepi ka jero lembur sarta kuncung-kuncung teh langsung muru ka imah. Kasampak teh Param dan jeung Ma Ukirah keur haraya di tengah imah. Atuh sanggeus dariuk pok bae wisena pupulih maksudna yen isukan rek nyelang heula kana ringul. Itu dadakuna. Nu dipalar indung bapana teu hese ngidinan. Maklum upama terus terang bebeja rek maluruh bahjahid mah. Ulah-ulah indung bapana moal ngidinan paling-paling oge bakal mapatahan merencana nu geus mah geus we. Teu kudu dianyarkeun deui. Oh, jadi isukan teh kana ringul jeung Gideon deui. Mohon bah. Beres bah kitu margi di ditu teh seueur hareskeun kapan. Cek bisena hati-hatina keur nyarita anak. Kok kitu teh mah ngaran-ngaran anu ngawadul bisi kacaletot leta. Rek lila miang teh. Tangtos we bah. Margi kapan kedah ngalereskeun perkara kagungan Abah Suta. Nya kitu teh Abah upami teu dilereskeun ayeuna milih ka Bujeng Neng Nong. Cager pohara mitra hanya ka Bujeng Neng Nong cekap dugi ka dieu heula dinten ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu katilu Balitungan di Gunung Guntur karangan Bapak E. Sukandar. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.